Nyi, akang ngalengok Kang Aher heula nya. Ngalongop. Emang Kang Aher kunaon gitu kan? Cek si Emen, cenah Kang Aher labuh tina motor. Mabotina motor. Oh, labuna jeung si Emen, Kang. Nya si Emen mah teu ngilu labuhna motor. Kang Aher mah labuhna sorangan. Teu jeung si Emen. Labuh sorangan. Cek Akang tadi Kang Aher labuh tina motor cenah. Heueuh, labuh sorangan teh tina motor labuhna tapi sorangan gitu. Oh, ngomong atuh labuh tina motorna sorangan gitu. Atuh jig ralongop, aya babaturan meunang kecelakaan teh rongop. Kapan ieu ka ditu atuh. Nya kudu nama Akang teh langsung ulah nuhun heula beja ti si Emen ngalongop teh. Atuh ari eueuh beja ti si Emen mah akang moal apa mun Kang Aher labuh tina motor. Jika gara-gara aya beja jadi akang teh ka ditu gitu. Nya kudu nama Akang teh langsung ngalongop. Ulah nuhun kabar ti si Emen.